Barang eta aya 5 orang rencangan, nyata Danu, Dina, Dita, Didi, jeung Dadang. Geus satuju rek ngagawean tugas kelompok balik sakola babarengan. Orang gawean tugas sekolah di tempat biasanya. Tahu ya apa di masjid anu? Di sawe jeung ke sawah teh bari ningali pemandangan. Saya tuh mesti kudu kulit heula. Karawe ka sawe. Saanggeus maranana barali ka imahna masing-masing, jeung jam nugas nunjukkeun jam 3:30, Dina, Dita, jeung Didi marangkat ka saung. Nganokur si Danu we anu henteu mangkat mah, sabab manehna mah kalah sare tibra naker jeung poho kana janjina. Anu ka mana nya? Hampir jam 4:30 ya manehna talakeun deui. Bawa manehna pohon namun harus tugas kebarengan. Atawa meureun paransa manehna mun urang erek ngerjakeun PR di mah manehna. Atawa urang ka imana we nya, boboa si dan keur ngadaguan urang-urang. Meren oge manehna, mohon mereka orang-orang. Orang we lah. Maranehna oge opatan, tuluy ngagawean PR babarengan, bari ngadaguan kedatangan si Danu. Saanggeus jam tangan si Dadang nunjukkeun jam 6:30, katembong ti jauh aya budak lalaki lulumpatan, sabari mamawa tas sakola. Bener si Danu ka karaka dieu. Heeh, tapi nya aman lumpatan kok si udah jurik wae, make baju seragam mangko deui. Barudak, naon marane isuk-isukin aya di saung. Marane teh sieun kaberangan sakolana. Tidinya oge, Dita, Dina, Didi, jeung Dadang seserian meuni ukeuy-ukeuyan. Kan sore keneh arek magrib Danu mane pasti karek udang sare. Mata ge Danu kadang mah urang di papatahan ku kolot meh teu sare purit-purit teh kawas kitu. Tidinya oge beungeut si Danu beureum. Bakat ku era ka barudak nu raya di saung eta.